Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi ka Ilariana Putri ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade ngawawancara pun Bapak kanggo tugas basa Sunda ngeunaan Covid-19. Mangga tepangkeun. Nami abdi Wawan Riana sepuh ti Kaila Riana Putri. Nu kahiji, naon padamelan Bapak teh? Pademelan abdi wira swasta. Nu kadua, naon wae dampak Covid ka kahirupan urang sapopoe? Dampak kanggo kahirupan saresna saeureut pisan terutama ekonomi janten sulit, pembelajaran barangkali janten terhambat. Kumaha pendapat Bapak ngeunaan pembelajaran jarak jauh ieu? Pembelajaran jauh saresna kirang efektif. Saeureut pisan mata pelajaran anu kirang kahartos kadang-kadang ya kirang kahartos kumurang kalihna. Menurut Bapak, kumaha cara mencegah Covid anu saleresna? Kanggo mencegah Covid saresna ikuti prokes anu terus dianjurkeun ku pemerintah, terutama jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, sareng ngajaga imunitas kesehatan. Kumaha pendapat Bapak kanggo jalmi anu masih sok ngalanggar protokol kesehatan? Mugi-mugi enggal menyadari karena sakumaha anu terus ditangtoskeun ku pemerintah ya, kanggo kesehatan tiasa mengikuti sakumaha anu terus dianjurkeun. Naon harapan Bapak kanggo kapayuna sabada Covid-19 leungit? Mugi-mugi terutama perekonomian enggal pulih deui atau kamurang kali sarakola tiasa enggal tatap muka deui sapertos biasa. Cukup sakitu wae wawancara abdi sareng pun Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.